Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Siti Apia Jara. Abdi di kelas 11B. Abdi bade ngawawancara pedagang. Ibu. Waalaikumsalam. Wilujeng sore, Bu. Perkenalkeun nami abdi Siti Apia Jara di kelas 11B. Ayeuna abdi nuju aya tugas basa Sunda kedah ngawawancara pedagang. Upami teu ngaganggu waktos naha abdi tiasa naros sababaraha pertarosan ka Ibu. Mangga. Pertarosan nu kahiji saha nami Ibu. Denden. Tos sabaraha lami Ibu dagang. Kira-kira kana 2 tahunan. Naon wae anu dijual ku Ibu? Anu dijual mah sapertos mie, minyak, sareng jajanan murang kali. Di jam sabaraha dugi ka jam sabaraha biasana Ibu dagang? Ti ending-ending we dogi ka sonten. Kumaha awalna Ibu tiasa ngamimitian usaha dagang ieu? Pertamana namanya alit-alitan we dagang hungkul mie seperti eta no minyak, tapi ayeuna mah kana jajanan murang kali. Oh. Di mana tempat biasa Ibu dagang? Ayeuna we di bumi. Sabaraha rata-rata penghasilan dina sapoe? Pami penghasilan mah teu tentos aya nuju seueur-seueur nuju teu aya kumaha anu jajana. Naon suka dukana salama ieu Ibu dagang? Suka dukana mah ari sukana mah pami nuju seueur murang kali nu jajan, pami dukana mah nya kitu teh we pami teu aya anu jajan. Naha Bapak Ibu resep kana pagawean ieu? Resep kumargi teu aya deui pekerjaan we lah. Kanggo petarosan terakhir, naha kantos aya perubahan dina dagangan ti baheula dugi ka ayeuna? Oh aya perubahanana teh anu pertama mah sakeranjang begitu dagangan teh ayeuna mah alhamdulillah janten 2 keranjang. Ibu hatur nuhun tos ngawaler kana pertarosan anu ku abdi tos didugikeun. Mudah-mudahan dagangan Ibu pajeng sareng Ibu dipaparin kasehatan. Amin. Hatur nuhun Ibu, hapunten tos ngaganggu waktos Ibu.